urusan nurunkan karasulan Gusti Allah nurunkan kenabian Gusti Allah jelema nu deuk diangkat jadi nabina atuh eta teh makhluk Allah hamba Allah atuh urusan hak betot mah Gusti Allah secara mutlak nyanggakeun sadaya-daya cek Allah Allahu a'lamu Allah anu maha uninga hese ya jalur risalakan ngajadikeun karasulan terhadap Kangjeng Nabi hamba Allah atuh dek naon dipake ka hayang-hayang ieu atuh teh urusan Allah sanajan sugih aya diwali gagah aya diwali kolot aya diwali aya ku Allah teu dek dipilih mah atuh kumaha Allah bae Abu Jahal sakitu pinterna gagah aya di Abu Jahal pinter aya di Abu Jahal segala rupa aya di Abu Jahal tapi ku Gusti Allah teu rek diangkat batu teu bae Kangjeng Nabi jelema fakir yatim Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dipilih atuh ku Gusti Allah dipilih mah Allah maha uninga ndek dikumahakeun ge kumaha Gusti Allah bae atuh Masya Allah tuh nu mantek Gusti Allah mah uningeun sama sekali uningeun persis uningeun secara mutlak kana tempat anu bagus jang piteundeun liwat di hari salah nu mantak piteun dan ku Gusti Allah karisalahan jeung kanubuahan ka Kangjeng Nabi wa haula'i laisu ahlan laha eta mah ahli-ahli Mekah anu buang kawara anu sara rombong ngarasa sugih ngarasa gagah ngarasa pinter laisu ahlan laha teuh lain ahlinya nama kana karisalahan buang kawara mualah nyana mah kitu ngedebak malah nyana mah ngahalang kana kanabian jeung karasulan emang hasudna kos kitu hasudna kos kitu eta keur carita ngangkat kenabian terhadap Kangjeng Rasul kabelah dieuna ngangkat kesahabatan kabelah dieuna ngangkat kawalian ngangkat ka ulama soleh ulama salafus sholihin diangkat ku Gusti atuh emang geus diporsi-porsi ku Gusti Allah ye dik diangkat jadi wali dibere kuat bae diangkat jadi wali ku Gusti Allah teh hiji peutingna teh sare bae kuat bae kadua zikirna kuat bae katilu dibere dahar saeutik kuat bae nginum saeutik dahar saeutik kuat bae aya wali anu model kos kitu aya wali dahar bae biasa tapi diangkat jadi wali atuh kumaha Allah bae jadahar gembul nginum gembur hees kerek biasa awakna lintu biasa tapi jadi wali atuh kumaha Allah bae tambah jauh urusan Allah ngan ieu perjalanan mah kudu kos kitu bae sebab ninggalkeun opat nek jadi wali teh hiji makhluk nomor kadua dunia nomor katu nafsu nomor kaopat setan kan saukur sakitu lamun urang geus eueuh nu opat urang bakal akur jeung malaikat geureuh mantak roh urang teh engke bisa ngobrol jeung roh muqaddasah lamun urang geus bersih di diri urang ulah aya hasud ulah aya syirik ulah aya takabur ulah aya hubul jah ulah aya hubul mal ulah aya hubur riasa di jero ieu teh masyaallah kicenan kabeh nu kos kitu teh ulah aya koret ulah aya kitu bodoh ulah aya goplah kicenan bersih sakumaha kaca mentos dibersihan herang sinar bakal keluar sinar ilahi nilai jelema bakal akur bae nu sugih dadamelan Allah nu sudah susah dadamelan Allah inu gagah dadamelan Allah nu lemah dadamelan Allah sadayana ge ieu sadayana dadamelan Allah adapun kasepna adapun jorena neuleuh urang kanyana kasep jeung jore eta mah nafsu nu biasa diwatekeun kana mata jeung kana ceuli sebab watak mata urang teh mun neuleuh hayang kanu indah-indah watak ceuli mun ngadenge hayang kanu merdu-merdu watak irung mun ngambeuh hayang kanu sengit-sengit watak letah mun ngarasa hayang kanu lazat-lazat eta mah watak manusia disebut manusiawi di mana-mana urang can ngageser eta moal diangkat jadi wali ku Gusti Allah sebab urang bakal aya perbedaan bae ngeuleuh jelema ieu mah geulis ieu mah goreng ieu mah naon kitu gagah ieu mah teu tetapi lamun geus perwatakan ieu dileungitkeun ku urang saeutik-saeutik dedeuleuan teh ku ari mah lain kadinya perwatakan eta tah disebut khariqun lil adat dedengean teh geus lain kana suara indah tapi dedengean teh kabeh teh ieu teh dadamelan Allah nu mantak geus nikmat hirup teh munfarid sorangan duaan jeung Allah aing diri duaan jeung Allah aing sorangan duaan jeung Allah aing tiluan opatna Allah aing limaan gedepna jeung Allah nu sejen geus teu kadeuleu
iyalah perwatakan eta ta watak eta nu di ku urang di openan teh eta nu hese nalika aya keneh watak eta dakwah moal beres kajen ku kumaha ge sebab nuturkeun watak urang lamun urang geus eueuh etaan dakwah ngeunaheun sebab watak geus eueuh dakwah bae haram bae wajib bae sunah bae mubah bae subhat bae bidah bae lantaran henteu ngilukeun watak ketika urang nuturkeun watak teh nah diondangna ku saha ku bupati cak watak urang merena gede meureun nyebutnya bupati masana ieu sabaraha bupati merena ieu ieu diondangna ku saha ku bos limbah nah ieu nu ngondangna saha yatim teu bugaan bapak teu mah bejakeun waktu gitu watak eta kos kitu tah eta mun masih kene aya wawatekan eta moal luhur agama mah moal luhur ku ajun teh ngomong saadag-adag tetep moal luhur sebab aya kadua di jero hatena dakwah teh aya kadua mun geus galeungitkeun watak eta kakarak cel agama luhur contona dicekel ku para wali Allah kusababnya da geus galeungitkeun watak eta hiji bae Allah nomor kahiji nu sejen nama nomor sabaraha nu mantak Allah lalu kadeuleu urang mah makhluk lalu kadeuleu Allah nomor 2 ibadah teh urang mah sesa gawe tani sesa tani karak ibadah gawe sesa gawe karak ibadah di kantor sesa ngantor karak ibadah jauh waktu sama ka Allah ai waliullah mah ka Allah tani geus nomor sabaraha digawena nomor sabaraha ngantorna nomor sabaraha dina zahirna ngantor ge hiji we Allah nomor kahijina urang mah pan nomor kahiji dunia jeung makhluk Allah na nomor 12 moal beres kajen ku kumaha ge tah ieu lah nu ngaleungitkeun watak eta nu hese teh supaya neuleuh akur bae ka parawan jeung ka nini supaya akur encan naon geus hehe we hese-hesena burung ilmu encan bisa mawa urang ka maripat ka Gusti Allah ilmu mah bahkan jadi hahalang lamun urang pinter kemudian urang sok asa aing pinter beuki jauh jeung Gusti Allah Quran talar tinggal hadis beuki jauh ka Gusti Allah contona sakumaha kamari teh Ustad jahun bahwa neuleuh awewe teh haram nyana panceramah saudara-saudara sekalian hati-hati mata ini titipan dari Allah jangan sampai kita perlihatkan kepada yang dilarang oleh Allah salah satu yang dilarang ialah melihat wanita yang bukan mahram itu adalah haram cikeme mah nyana tas ceramah kos kitu turun di panggung aya rangda ngalirik ngedeketan nomor HP-nya berapa sih? Ayo sia cikeme ceramah begon teh. Ilmu teh bisa ngahalangan kan. Sebab naon eueuh ma'rifatan. Bohong berarti nya ada ceramah. Ketika geus aya ma'rifatan, urang bareng lempang, aya wewe. Nu digigireun urang mah lantaran eueuh ma'rifatan lalu wallah amat teh budak. Masyaallah. Ya Allah pipina parah. Tapi ketika orang aya marifatan mah ditegur ku Gusti Allah. Haram. Ulah di deulu haram. Atuh biasa bae. Sakumaha deuleu kadal bae. Mah kadal atuh kadal mah liwat teu liwat kitu bae. Urang sugan ngarenyet aya kadal dan henteu. Atuh lain berarti nyana kos kadal lain. Kayak gue kadangin mah ku awe bu aing dianggap kadal ku sia lain gitu. Oh pangaruh ka urang. Ditegur ku Gusti Allah ketika aya suara-suara musik, weh calon presiden urang keur nyanyi. Pad aya anu kitu encan marifat ka Gusti Allah nya nambah dengan ngadegeun. Oh piano. Dilenget-lenget ngeunaan oge tah. Waduh, ngeunaan oge. Padahal ilmu aya di nyana. Teu meunang ngadengikeun musik, ilmuna aya di nyana. Eta ilmu can bisa ngahalangan.
tapi jelema nu geus maripat ka Gusti Allah ketika ngadenge cek Gusti Allah ulah dengekeun musik Gusti Ta'alatul malahi hara Allah negor entak dihipiz ku Allah diraga diraksa dijaga Allah nu ngajagaan mata urang nu ngajagaan ceuli urang diuk bisa bareng lempang bisa bareng ngehijian bisa bareng perasaan moal bisa bareng sebab si itu mah teu bogoheun ka sarwiti aing mah bogoh ka sarwiti moal bisa bareng SMS naga lain deh. Oh, waliullah mah tenang bae. Rasa pengakuan sebab Allah ngajaga. Allah ngaraksa. Eta nu mahal mata kos kitu tah. Nah, eta kunaon eta? Ieu nyana napaan mata supaya watak minimal kurang. Napaan ceuli minimal supaya rada kurang perwatakanana. Nu menta ka ditu na cuekan mah teh hayang nonton TV teh hayang ka radio teh hayang nanaon teh hayang. Jak geuninganan cak Allah ulah. Oh, atuh geus bae. Geus bae jadi saurak seakan-akan nyana teh babarengan karasalah ayat innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Atuh ana bareng jeung Allah mah isin ketika urang deuleu nu dilarang ku Allah. Isin ketika ngadenge nu dilarang ku Gusti Allah. Allahna anu ka urang ngajagaan. Urangna berangkat wahaja sekuat tenaga hayang ulah neuleuh moal bisa. Kiai gede jasa ilmuna tapi ku Allah teu diraksa atau kiai mah udang-udang mah gede. Udang-udangna gede mun ceramah teh ya. Sorban ka dieu make jubah biasa. Woi saudara-saudara aya nu geulis ka dieu bae. Cak nu beladepan eta kiai ka ditu bae sih. Orenganan aya jahe di dieu. Ilmu aya dinya nak moal bisa. Teu dijaga ku Gusti Allah. Anak teu dijaga ku Gusti Allah ya deuk dikanarakakeun lah. Ji mah kumaha ieu? Ilmu mah ilmu bae. Nu hese eta ma'rifatullah anu boga rasa dijagaan ke ku Gusti Allah. Nah, ieu nu mahal mah di dinya. Mentak napaan eta lah tapa di handapkeun tangkal caringin mah gampang. Wiridan nyana di dinya yang datang keris batu koclak bila perlu nyanana nu koclak. Gampang. Tapi napaan eta nu hese mah tah. Masya Allah. Balik bari mah dedeleuana geus lain ieu dedeleuana ku ari. Bari geus teu ka dieu. Dedeleuana geus nu ieu ku ari geus lain. Nah, ketika dedeleuan masih nu ieu kene maju teh di mata ieu. Deuleu batur universitas 2 tingkat, deuleu batur pondok pesantren 2 tingkat. Matak naon atuh aing ge? Lamun sebatas mata ieu proposal ajukeun. Maju ya ujian agama pandangan maju agama datang ke mata ieu proposal punyana dikaluar-kaluarkeun ayo dibangun-bangunkeun 2 tingkat jadikeun yayasan jadi maju cak mata ieu ningkat ku ari jalain mata eta nu ngamajukeun agama mah tah ramean doang nu ngamajukeun agama mah mata ieu ku ari tek datang ka mata ieu ke jamajuna agama mah kapan ku pengamalan ai kos kitu mah sakira cangkang jagong ge mun urang meuli jagong janu di dahar mah lain cangkangna jagongna cangkangna mah dihijikeun di beuleum asana ieu mah pondok beuleumeun kajen kukumaha mulai make nu ieu jak kacang ge kacang sakitu bagusna eta nu dipilihan ku urang cangkang kacang teh nu bagus anu hideung nu kepeng embung hayang nu bagus ketika datang ka imam mah dipesek-pesekeun nu diala kacangna ai cangkangna dikamanakeun di beuleum asana majlis beuleumeun ieu sebab naon eusina jak eusina meuli kadu sakitu buadena jeung bagusna timbang datang ka imam pesek nu diarah jerona ai cangkangna di belum nah asana mobil belum ya maka iya dak kurang lebih atuh ka Allah neangan ridho Allah mah teu kudu boga pondok bagus daripada pondok bagus nang hasil teu beres mah mulai ku ari teh aya nu datang ka imah kiai
ajukan proposal baik, jangan bangun pondok supaya maju. Iya kan negara urang. Persaingan dulu agama-agama nu saja. Dulu universitas, henteu geus aya pondok modern ge teh mah kajen kan kula mah moal. Henteu ieu mah kieu, kula ieu. Henteu. Ngabantu kaki asal kiai mah tanda tangan bae. Henteu lah. Kunaon emang kiai? Ke duit pemerintah teh mun make ieu mah ngeunaheun golosor 100 juta golosor 200 juta. Tapi lamun lu make ieu, asana ieu duitna duit pajak teh kapan haram. Mulai lain sembarangan berarti ya kiai. Lain sembarangan berarti kiai geus neuleuna make ieu. Sabaraha tadi ngajukeun proposalna? 50 juta. Lah embung kecuali 500. Rantai apa kiai kos kitu ya? Geus make ieu. Tuh, geus make ieu malah lain deui. Atuh naon hartina mewah, ai urang teh deukeut jeung Gusti Allah. Janu dipake hayang ge deukeut jeung Gusti Allah. Sedengkeun deukeut jeung Gusti Allah mapan kudu waro, kudu apik. Lawan sebabna sebab waro mah kiswatuddin, al waro kiswatuddin cak Kangjeng Nabi. Waro eta adalah pakaian agama. Satungtung agama aya waroan, aya pakaian. Di mana di pakaian dibungkus rapi. Awewe kajen geulis aju teu di pakaianan, atuh urang likat deuleuna. Likat atuh. Sanajan urang resep ge, dinu sepi aya dinu rame mah keheulangan, api-api embung urang ge sarua. Embung aing ka dieu kunaon itu? Atuh kadulen kitu gila aing. Kecuali duaan. Oke deh pokona. Tah ieu aurat teh kadeuleut. Agama teu make waro aurat. Mata kuari kadeuleuna ku bangsa ahli-ahli Allah mah aurat pondok tinggal pondok tapi aurat sakumaha teu make aurat teu make hahalang teu make satir. Al waro kiswatuddin. Sakumaha manusia mun teu make pakaian ieu sataranjang agama ge sataranjang mun warwat make pandangan ieu lamun urang ngadenge Syekh Abdul Qadir mah dibere kadaharan ku pamarentah dicekel jadi nanah. Lamun Syekh Marupil Kurhi dibere apel dipencet jadi getih. Eta teh berarti pandanganna geus datang ka hakikat. Ku sebab dipaksa bae dicekel jadi getih berarti hakikatna mah eta teh apel teh getih lantaran duitna duit rakyat. Rangkum duit rakyat. Cokot dibagikan ka kiai getih rakyat daek urang lamun deudeuhan hate urang teh ieu bahwa eta teh getih jang moal daek dibangunkeun ka pondok pasaten getih masyarakat eta teh apa betaheun jelema cicing dirinya moal sedakok mah ngamagahan ngajina di handapeun tangkal kayu aya bangunan letik tapi jelema ribuan tapi di kiai anu ngabangun pemerintah datang ngaji ka dinya ilmu aya di itu, gagah aya di itu, capetang aya di itu. Sedakok pangajina ge bari pereme ribuan nu ngaji teh. Kunaon? Hatena ka Allah. Ai itu hatena ka dunia. Cak anu diuk di majelis itu bau cak cenah ieu majelis heran. Bau hangruk ka ambeuna teh daek. Tapi kunaon eta? Batin anu ngambean. Ieu mah seungit bila perlu make spray. Maka espresso set wah geus luar biasa ieu mah seungit dunia tapi mata ieu irung ieu hangruk tuh tapi ketika di sedakok tangkal kayu nya nama majelis lagi boga bangunan lagi leutik pasedak-sedak jelema teh tapi ngararaji bae hatena keur di ka Allahkeun urang teh deuk dimurnikeun di ka Allahkeun jeung teuing ai mah kajen kapanasan ge sebab keur dibawa ka Allah nikmat bae nu aya. Nah, lamun geus make pandangan nu ieu geus kajen ku kumaha ge nikmat hirup teu neuleuh mewah, teu neuleuh gagah. Hiji Allah. Tah lamun geus dawah kos kitu mulai jelema rada engkeut-engkeut tina nu tadina teu ngenal-ngenal, nu tadina embung jadi hayang, nu tadina teu beuki jadi beuki terus karasa engke kamangpaatanana lain bae tontonan tapi jadi tuntunan. Nah, mun geus make ieu. Jadi tilu tahap, mimiti make ieu lumrah, kadua make kolbu lumrah, nomor katilu lel senaon gitu geus rada hese. Nomor kaopat nama make ilmu nangan ilmu ma'rifat. Geus luhur jasa. Geus di mana bae nya mah dakwah ngan dakwahna teu loka nyahoan.
aya dakwah di lalaga jelema teh aya dakwah di kerasan jelema teh aya dakwah teh ku sebab dibere aya dakwah teh di usapan aya dakwah teh ku ngobrol aya dakwah teh ku biasa nyaritakeun ayat nya nama memang diniatana hirupna hirup aing mah timimiti kuari jadi jelema datang ka pae minal mahdi ilallah di aing mah jang dakwah ka Gusti Allah hanya nyana nu nyaun jeung Gusti Allah geus bae rahasia dirina dibeja-bejakeun ge atuh hareup perasaannya na aing mendek ngajakan bae kajen kumaha ku caranyana mentak hese tah para wali Allah mah gumpar di Indonesia wali sanga satu suara hiji bae Allah tah lamun geus kos kitu kakarak merna nawa ulai sualan dipilih ku Allah setiap zaman aya nu dipilih nu hasud teh kurang-kurang terus bae ieu kabuang kawarahan ahli Mekah terhadap Kangjeng Nabi seperti eta bahasana sogolna pohara jasa kumaha tah sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa azabun syadid bakal ngeunaan kajelmaan jahat anu bangkawarang halang-halang ka Kangjeng Nabi ku ucapanana anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cik manehana tadi lamun teh mah nya nubuah teh akla kuntu ana aula biha minka liani akbaru min kasinan wa aksaru min kamalan aing leuwih kolot aing leuwih sugih eta bahasa ka Kangjeng Nabi model kitu teh samaruk bakal moal aya pangaruh horenganan dampakna cek Gusti Allah omongan nu ngahinakeun ka anjeun Muhammad bakal kena engke soghorun indallah kahinaan di Gusti Allah lain sakadar kahinaan wa azabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab kaayaannya nipu nyaci maki ngahinakeun ka anjeun ku aing bakal dihinakeun deui cek Gusti Allah nyana nipu deui ku aing sia bales tipuanana nyerahkeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sungut ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti ieu mah nama supaya sadar bae nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tapi tek musruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh kuari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah peuting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae kajeun tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta geus kitu jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujib wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi سألك فلم تعطي ومن الذي استغفرك فلم تغفره يا غوثا يا غوثا يا غوثا أغثني يا الله يا مغيث واهدني هداية من عندك واقضي حوائجنا واشف مرضنا واقض ديوننا واغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولجيراننا doa teh KKBH di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina
malah kadang-kadang kasorangan mantep nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalulan mu'minata nutamislama utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu tadi ba'utiya Rasulullah kabelah dieuna Allahu a'lamu makan bahasa a'lamu di dinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun maf'ul mah kapan hayasu mah dzaraf mun ku urang di mana dzaraf teh kapan di mana maude teh lamun dikagusi Allah keun mah bakalna urang pagedrug mantak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di sana hayasuna nu deuk diroba apa a'lamuna mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya a'lamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah dzaraf panjang geus sama kaditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ieu mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi salaka falam tutihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup jiban ieu ceuk urang aya ieu we ditanya teh orang edan juga teh mah bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai nu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebabnya nana tilok nyumpahan ngeuk ngabebener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna nyanggakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mangke atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah aju urang nangaku nang urang ulah asal ngaku ka hijab deui asal tuh doa aing tuh aing teh pan puasana ge aing teu reun hijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah nang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah kabeh ge eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang bae kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kumaha ge dan mantak make mata teh teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya sarua ngadahar sangu geus pokona mah main pakong heula aing jageun kumaha mah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal ka ngurusan santri kayak negeun pondok geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu neuk nanaonan persaingan di lokasi neuleuhna ulah make nu ieu tapi make kakarak rapi
ancul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang mah Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh teu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing teu mending aing mah salat bae tah salat teu beres apa ngaji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nya nama dahar unggal kadeule di warung kopi ngopi unggal kadeule restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nya nama Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da col ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh oh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa tapanya nama puasa nage geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam ahli tapa ti ditu nage mengkos kitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuk kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kuri kos kitu nu mantep ki marupil kuri teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teh kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas tuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian itu ya berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan
nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas deuk dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek aing teu kuat teu kuat benar-benar teu kuat ya kita tanggal jam 4:30 teh Noel deui kieu dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahar oke teh wah eta mah oke cenah tuh gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah ya geus gerti heula bae Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya diberi ke masyarakat belilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas datanglah ka jam 6 begitu datang ka jam 6 disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mau bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ya ieu menang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi teh deuk ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudnya mah deuk dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa es man lapar aing moal bisa ngimpi cek we aya bae cek Abu Nawas ya aing kumaha ieu tapi tetap Abu Nawas bak dilokelehan siap teh Abu Nawas siap siap dan aing disungut mah sapira ngimpi padahal di hatana mah deuk ngimpi kumaha jabal es aing ngajekeun teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae enca dahar can hees cenah kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu hidup kabeh seorang budak wih kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta manggeus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh gede pohara luar biasa geus urang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ka singgasana wah tah singgasana istimewa dihandap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan ka luhur ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah menentang nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teu Abu Nawas teh kieu kula mah ye aya ngimpi mah teu
tebelang ngadahar berarti itu ngimpi makalah lain gitu caknya terkenal di dunia dimimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abu Nawas mual ayat tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabladiana 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal ayat 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah hebat amat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disuguhkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana badahar saya tiga terali puasa dibikin kukula kabeh ya be kabeh atuh palalomo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing ditipu ku sia bubar urusanana moal bisa Abu Nawas dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo geus sia geus BAKB aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing mah aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas balik aing lah wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyananya tungtung nama urang menu kalaparan teu salah bantah mah tuh hebat biasa kayak Abu Nawas itu kapanggih bae deui ku Abu Nawas segala Kangjeng Nabi Daud datang Masya Allah teh gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena ka jelema anu bangkawara ka jelema anu jahat ucapanana sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bimakanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah bukti nyata malodar ketika perang Badar dan selanjutnya tersikta terjadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi mual aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngalaksanakeun ibadah haji ke Mekah di dia berangkat jam 11 insyaallah poe Rabuna naik kapal menuju Mekah gelombang 2 awal kemudian kloter 2 hiji kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan jadi urang libur selama 6 minggu balik kula insyaallah tanggal 5 jadi berarti Muharram hiji jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu urang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae nah ieu mah genep minggu liburna
Alhamdulillahirabbil libur deui ya ayo eueuh deui tiket nangis dibeli visa nangis dibeli atuh bekal nangis disiapkeun geus teu kudu ngabekelan deui nah ieu mah kitu tinggal bekal doa eueuh deui ngan sakadar bekal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu keur leumpang mah kajaga tina sare kajaga tina dahar kajaga tina nginung ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeulina aya barang eueuh duitna kitulah qit'atun minal azab nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu Haji Mujiono milu Haji Firdaus milu loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haul rangke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa balik ke tanggal 5 mudah-mudahan ulah aya halangan naon dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah disehatkeun ku Gusti Allah dibere jara rajab kabehan dibere kiat ibadahna dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman kabehan. Dek nu dareukeut sasalaman doa keur henteu nage masalah sarua bae geus sarua pada urang silih